Wilujeng enjing barudak sampurasun. Hidup we ieu urang diajar bahasa Sunda. Sok buka buku paketna halaman 15. Di dieu urang ngalanjutkeun nyaeta nu bagian B. Panyungsing basa kecap kaayaan. Tah contona kieu. Matak naon di nu lengnang teh ulin jiga batur. Dina kalimat eta teh aya kecap anu dicodorongkeun nyaeta kecap lenglang. Kecap lenglang teh kaasup karena warna kecap sifat atanapi kaayaan. Nyaeta kecap anu nuduhkeun sifat atanapi kaayaan hiji barang. Tah contona kieu lenglang bersih. Mantak naon di nu lenglang ulin teh jiga batur. Mantak naon di nu bersih ulin teh jiga batur. Tah di dinya kan aya 10 soal. Sok ayeuna mah ku barudak eusian eta soalna ku Bapa diberi contoh ieu. Misalkeun nomor 1, sing ati-ati amun arek ameng teh. Tah dina handapna jeung kudu ati-ati deui ari lulumpatan teh. Tah sok ayeuna ku barudak teruskeun 2 nepi 10 na amun tos beres kirim ka WA Bapanya. Japri, hartu nuhun.